Halo sahabat sedayana, sampai berjumpa kembali dengan aku sahabat. Nih sekarang lagi babaraksak di sawah sahabat. Cara mencari ikan, ayo nama sahabatnya. Cara nyair burayak, cara nyair cecere, cara nyair enol teh. Tah tinggali sahabat. Seperti kieu abi matereh kameunangna teh tuh. Belah dituna di halangan ku ayakan di tedeng, ti belah dieuna digiringkeun lalaunan kaditu dengan penuh perasaan. Pokoknya mengagiringkeun nage ngerasup supaya si burayak teh nyarumput kabelah ditu geura tingali hasilna geura sahabat, tingali mah teu pak goroyok loba. Pokona mah ieu mah bakal sesuai dengan ekspektasi. Ieu mah pokona mah hasilna ge geura tingali barayanya geura 1, geura 2, 3. Wah tuh nya alhamdulillah lumayan kenging tuh nya sahabat. Alhamdulillah kitu tah cara abi ngalaburayak mah sahabat. Di gunuk-gunuk hiji 2 3 4 setiap kali nyair pokoknya mah dijumlahkeun mah jadi teu kabilang hasilna teh. Sok tuh sahabatnya alhamdulillah langsung pulang ke rumah teh ku abi dijieunkeun gorengan anu garing, gorengan ipis. Pokoknya mah rasana teh bakal kriuk-kriuk ieu mah. Tah di kumaha heula baraya ieu teh nya burayak teh kade ulah sangka teh di kumaha bersih. Pokoknya mah langsung tuh dijieun gorengan anu ipis ieu teh nya baraya. Gitu tah setiap hari kerajinan abi mah sahabat.